Ini sore balik isuk. Awewe nahaon coba gawe model gitu. Naon cek, langsung sumudon bong kena abdi rana. Abdi mah balik isuk oge meje, da gawena di pasar subuh. Coba tuh cek sakali-kali mah dangdan. Ngarah naon? Supaya eta beungeut jeung hate teu sarua gorengna. Cek, Woi, rek ka mana, Cek? rek ke pasar. Rek naon ke pasar? Nya rek balanya tuh. Piraku rek moro bedul. Hei, balanya wae euy si Ece. Oh, da rek naon deui atuh. Hari duit geus ngahunyud mah. Hei. Bang rek meuli baju lebaran si Ece mah. Ah, lain. Da meuli baju lebaran moal di pasar. Naha? Mung bajuna sir sarua jeung batur. Baju mah mesen we ceuk mah. Mesena oge ka dispenser. Desainer meureun, lain dispenser. Heeh eta. Lain Ece asa geus lila tara ulin ka dieu. Tara milu ruang riung jeung nu di dieu. Anak puasa mah loba ruang riung. Naha? Sieun batal lain puasa karena ngomongkeun batur. Ah, lain. Kunaon atuh? Sieun ngarijam duit keur lebaran. Boro marek nginyeul. Huy. Ayo, Aya naon? rek nitah. Nitah naon? Panganjukeun kue jig. Ah embung. Are ratu aing mah kudu nganyuk. Lu atuh sakedeung. Bejakeun we nu umi kitu. Ah ada anger atuh era. Nah tuh lain ku umi sorangan ka ditu. Buru atuh sakedeung ieu yang barang dahar. Nya nitah, nya kudu nganyuknya. Buru bisa di kulian. Bener rek di kulian. Heeh, cik buru panganjukeun da kue. Sabaraha hiji kuehna? 2 we tong loba teuing. Heeh atuh, daguannya. Wah. Tah geuning. Mana kuliahna? Kayaknya nganyuk heula. Maknya kuliah oge dianyuk. Udah eueuh tuh duitna. Ari aya mah duit mah kudu nganyuk kue oge. Tah geuning, tes di mana di maneh? Mesti ditu tuh, ulin yang si Eis. Man ngablu we pagawean teh. Awewe mah nyangu, beberes naon di imah. Sudah tepira, ulina oge sakodeng. Sae, ulin ti sok ngeluk nyebutkeun sakedeung. Awas ya lamun daang di imah rasakeun. Heeh, moal. Katempo we daang di imah rasakeun sia. Heeh, moal dahar di imah urang mah. Rek di dapur. Tata rucingan. Nih, tata rucingan nih. Alat elektronik naon anu loba teu nginum? Hah? Apa? Lalu TV kembung. Tipe cembung, komar. Sok enak umieun. Saha nu sok cicing hareupeun hawu? Nu sok cicing hareupeun hau. Teuing, taluk lah. Si Duru. Mi, topi naon anu berehan. Teuing. Lalu Lalu kop WA. kope. Kope amit. Saha penyanyi dangdut anu tiis? Penyanyi dangdut anu tiis. Teuing taluk. Lalu Taluk lah. Mangsur S. Kadang seperti bunga segar dipuja-puja, tapi bila Mi, minta duit. Sabaraha? 25 we, keur meuli kuota. Sabaraha tahun umur maneh? Pasti kene ngenta duit kakolot.
Aku lagi kesel, Marimar. Kenapa make kesal? Aku kan beli baju di toko online. Kalau lihat gambarnya sih, modelnya bagus, warnanya cantik. Di keterangannya juga, katanya bahannya itu tebel, seperti banget tetangga yang hese mayar hutang. Terus udah datang belum bajunya? Udah, tadi pagi. Ternyata model bajunya itu tidak sarua dengan yang digambar. Bahannya ipis, jahitannya juga karinyun. Pas aku cobaan bajunya, di palebah keleknya itu sereg banget. Kalau misalkan tangan kita gugupayan saja, rasanya takut banget nggak berewek. Baju murah ya yang kamu beli? Iya, baju murah. Makanya aku daek meuli. Mujur saja. Harga itu menentukan kualitas. Kalau beli barang murah itu memilikan. Tah, baju yang kamu pakai bagus, pasti mahal. Kata siapa mahal? Murah kok. Kalau ini aku belinya di Hijab Gelis. Kardigan ini cuma 30 ribuan. Begitupun celana kulotnya, cuma 30 ribu. Walaupun harganya terjangkau, bahan yang dipakai menggunakan bahan Wolpis Premium. Bahannya yang lembut, jatuh, dingin, dan juga tidak mudah kusut. Jahitannya juga sangat rapi. Tersedia berbagai macam pilihan warna-warna yang cantik. Selain baju gitu, masih ada enggak model lain? Ada dong. Produk Hijab Gelis tidak hanya kulot dan juga kardigan. Masih banyak model lainnya. Ada blus, dress, celana, hijab, dan lain-lain. Tentunya harganya sangat terjangkau. Duh, aku jadi kabita. Kok buru-buru mau ngagiri kemana? Mau nyokot HP. Gak sabar pengen check out produknya Hijab Gelis. Tipe-tipe jelema lamun ditagih hutang. Duh, kumaha sama tante? Aduh, bulan harupnya cek. Keacan ayah nama. Duh, kumaha sama tante? Kamari teh bade dibayar cek ku abdi teh. Kamari teh aya apa? Duh, kumaha sama tante? Oh nya cek. Terus aya niat da abdi teh bade mayar kamari teh. Ngan acisna kaanggo meser pajero. Duh, kumaha sama tante? Punten nya, hutang nu mana? Duh, kumaha sama tante? Sanes teh hoyong mayar ece. Di mana atuh kamu mayarna? Caroge abdi teh damel tos sabulan. Mana kurang kali abdi ti jurali tina tangkal toge. Duh, kumaha sama tante? Oh. Hari abdi sahanya? Ece saha? Duh, kumaha sama tante? Oh, nya sama tante. Eta lain kamari anak ece asup kana TV. Keur dagang gorengan di ditu di naon Citayam pesen week cenah. Duh, kumaha sama tante? Cek aing kengke. Ngan hayo we nanage wae da ku aing dibayar atuh. Mani bawel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon, Bu? Nuju ngadaweng we. Upami ngadaweung teh kudu bari nyanet atuh Ibu. Muhun ieu oge. Nuju ngantosan laleur euteup, teras dicapluk. Ah, si Ibu mah aya-aya wae. Ieu abdi teh bade naros perkawis sametan, terus bade 7 bulan ning. Unggal ditaro si Ibu mah ngan bulan hareup wae. Bulan hareup nu mana tuh Ibu? Atuh sabar heula we, Neng. Kamari teh tos aya niat rek dilunasan. Kan acisna kaanggo heula. Yang meser acuk saragam pikeun grup pengajian ibu-ibu. Badai pengajian ge meuni kudu nganggo acuk saragam atuh Ibu. Kawas pamain bola wae. Upami teu kitu, mungkin moal diajakan ka acara Mamah Dede. Yeuh Ibu, upami jalmi alim ngalunasan hutang, yen mawat na teh moal dihampura ku Gusti Allah. Saurna hadis oge. Komodein mah alim ngalunasan hutang mah teh disebatna teh bangsat di akhirat teh. Ios dalami keneh kana maot ta oge. Hoyong penak heula sareng BTS. Nah, ari si Ibu
digawean si aku dewek. Aduh, eta sora sirit uncuing meninggalak. Siga nama tina luhuran bumi ibu. Ah, maknya. Nyantos satu bu, ari kitu mah. Abdi bade uih heula we ah. Kin ka dieu deui. Mangga bu. Asa bukti tarik atas sirit uncuing teh. Neng, adiu, laki lunasan lah.